segenap keluarga besar Bim Bim Kreator mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kepada semua penonton atau pecinta BIM Kreator, saya ucapkan banyak terima kasih yang masih terus setia untuk menonton channel kami. Mudah-mudahan channel kami semakin berkembang dan insya Allah Amin. setelah lebaran ini kami akan terus bikin video yang mungkin bisa lebih heboh lagi. Tajuk kami ini adalah hiburan. Apa yang namanya hiburan itu bukan semata-mata komedi itu. Jadi yang namanya hiburan itu bisa komedi, bisa drama, bisa action, bisa horor. Jadi kalau ada yang bilang katanya filmnya nggak lucu, kami itu bukan bikin film komedi tapi bikin hiburan. Iya. Bikin hiburan. Jadi untuk film yang ini saya ada request dari teman yang dari Jogja, katanya minta film yang bertajuk drama percintaan, roman. Jadi kali ini saya coba dan tim-tim untuk bikin film yang bertajuk roman. Mungkin besok film horor lagi, terus komedi lagi, apalah pokoknya. Yang jelas kami akan terus berkarya dan terus menghibur penonton semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tonton terus channel BIM Kreator Boloho ya. Boloho. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jang lebaran jomblo deui urang ulang tahun kumaha ya. Heeh deh nasib ampun teh orang lo sana jomblo Tawa banget nurip urang teh teh. banget nah baru kurang menarik euy. Keluarga sekian. Yo, aing boga implangan awewe geulis bunga desa. Saha tuh? Neng Linda. Linda naon? Linda Abel. Wah, napira aku aing ngaran di dieu. Aing teu hafal dah. Eta geuning, anakna Bapak Haji Sumre. Apa sih ya? Ih Gusti, sia ngaca beungeut siga naon eta mah jelema beunghar tuh, anak jelema beunghar eta mah. Aduh, sia ngaca beungeut siga kadal, aduh. Jodoh mah anu apal jang aya pangeran geus ngijinan mah. Naon oge bisa terjadi pokona mah. Ih, da Neng Linda mah geus bogohan kabogoh atuh. Maneh tah ngaca leumpang gitu ih, batur mah tuh na motor KRL. KRX meureun. Boloho sia mah. Yeuh, pokona mah motorna teh jangkung. Tah, nu bogana ge jelema teh kasep kabogohna ge. Ah, sia mah ngaca tuh beungeut kitu. Itu tuh kabur. Nah heueuh, satu kabogohna. Halo Beb, di mana? Bisa jemput aku nggak sekarang? Aku tunggu ya. Sekarang. Ya, bye. Udah Linda tuh, wah dibawa. Oh. Anjir.
Beunang budak KRL dengan kaset sudah kabogoh nage. Pantaskan beunang aing. Tadi juga ya. Gimana sih? Aku cantik nggak? Yups. Beb, sebenarnya kamu serius nggak sama aku? Serius aku, Beb. Yang bener ah Beb, mana mah loba selingkuhan gerak. Serius sama kamu, Beb. Mana buktinya? Tuh telepon kamu bunyi, kenapa gak diangkat? Itu penting, tamah lah kemege tamah. Ih, bisi penting Beb, angkat. Ya tuh nah tuanya pipi heula. Ya bentar sayang, aku lagi ada urusan dulu. Iya bentar tunggu. Beb, Iya. gimana nggak uwi ku mama? Kedap. Ayo tuh aku ikut.
Penting Beb ini mah. Ntar aku jemput lagi ke sini. Terus aku gimana? Sendirian? Sebentar Beb, ntar jemput lagi ke sini. Ya udah tuh, tapi jangan lama-lama ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya. Halo loh, di mana? Jemputlah di Gunung Gede. Ditunggu ya. Iya. Yaudah, ditunggu. Nah aku neng katanya. Lah, video. Lan yang nuju naon di dia? Ketek keur uli nyangka bogo tapi ditinggalkeun. Nyebutna di kita ku si mama cenah. Gitu. Deng, tadi ngeteng. Terus saya kumaha? Pulang we yuk. Tos siang yuk. Ya hayu atuh. Masih lah, ngaling teh biru kok buka. Halo Beb, di mana? Bisa jemput aku nggak sekarang? Nggak bisa. Kenapa? Oh ya udah. Ya.
Aku dia. Wih di BRI minta dijemput ke Siaha lagi sibuk cina. Oh sibuk, masih kenal. Nyaduka bisnis meren. Ya wewe euy. Salah kita. Mal mungkin lah. Bukan kita mah juga naik sing gitu lah, mal mungkin kabogohna mal mungkin. Ya bos, itu geset. Gus, ya mobil kan dari Kumbang. Nah, kela pun dianggeus anu integrasi, anu truk eta anu keur muat. Dia mun disanggeus, kumaha deui? Pikeun, jalan deui cenah langsung. Nah, langsung duit. Duit anu na dikul teh anu tilu dikul tah langsung tekan pang tekan teh. Teka buru urang, sibuk. Heeh sok atur we kumaneh atur. Sok atur pokona mah gampang aya ieu nama jeung jajan nama jeung tenang. Soknya aturnya. Sok. Yuk. Biasanya tuh hari gaduh bantuan bawa teh bisa jatuhna kapal kumaha di kita kumaha teu ngarti kudu dijelaskeun. Saya bantu rokok. Neng, lagi ngapain? Ketempona. Neng giliran aja. Duaan we. Neng, sudah makan belum? Belum. Baru mau doain mana siapa nih? Lo balik. Ah, bener-bener. Hari zaman geus edan. Beungeut juga tangkurak gitu ge. Ya Allah eta kabogonan nih. Di Allah aing mah. Tuhan deh kun kita kabogonan tangkurak gitu. Di katuka aing ya, da aing teh bos aing teh. Nah, tuh aing jeung wae di baheula pasti aing teh mah kitu meunang kabogonan. Layak ningalian weh heula cenah di aya toko parabot murah. Gajar weh heula yuk. Yo. Nah, Bingung euy analus kabeh tuh dah lo kumatunya. Nu mana cik maneh nu alus? Loh, kumaha?
apa belar pieu? Coba dong. Ya geus tuh turun. Nah hanya ayeuna mah sia ate SMS teu dibales, Facebook teu dibales, nelpon teu diangkat. Kunaonnya? Sibuk tak kumaha hanya sia ate. Loh, papangiji ka boh urang teu? Bukan di tengah bejakeun aya berita buruk Neng. Berita naon loh? Maneh mah sok ngaya-ngaya ah. Ya loh, urang mah teu percaya ka boh urang kitu da. Ka boh urang geus ngomong ek setia ka urang. Teu percaya urang mah maneh ek ngomong naon wae ge tentang ka boh urang moal percaya pulo. Ieu loh, urang apal maneh teh bogoh ka urang ti baheula ge. Kan ulah kieu carana maneh kalamitna ka bogoh urang nu bener-bener ku urang dipikanya ah. Tong kitu loh. Geus loh ti mulai enak urang teu hayang jadi babaturan maneh. Geus ayeuna mah putus babaturan jeung urang. Bye. Geus loh ti mulai enak urang teu hayang jadi babaturan maneh. Geus ayeuna mah putus babaturan jeung urang. Bye. Kemana tuh itu tadi angkat-angkat? Jam teh kemana tuh? Wah, kenungkit we daripada bete.
teu nyangka kemarin duaan. Maneh teh kabogo urang, maneh babaturan urang, nah maneh bisa duaan di mah. Dimulai ayeuna aing teu hayang jadi kabogo maneh, teu hayang jadi babaturan maneh. Gas pokona mah kabeh putus jeung aing.
Bye.